Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Al istisna'u ari ieu eta bab buat mertelakeun istisna. Mastasnatil lama tamamin yantasib wa ba'da nafin au kanafinin tuhib. Ma ari kalimah istasnat parantos ngiwal kana itu ma. Naon illa lafad illa ma'a tamamin sarta kalam anu sampurna. Kalam tamtur mujab yantasibu eta narima nasob itu ma wantu hiba jeung dipilih ba'da napin dina saba'da napi au kanapin atawa saperti napi itba umata solawan sibman koto wa antamimin fihi ibdalun waqo. Untuk hiba mangka dipilih naon itba uma nuturkeunana itu mustasna minhu ittasola anu ittisol itu umma wansib jeung kudu nganasobkeun anjeun ma kana mustasna in qato'a in kito itu umma atau pisah itu umma tina mustasna minhu. Wa ibdalun jeung hari dibaca badal waqa'a eta tumiba itu ibdal antami min mungguh ulama tamim fihi dina itu man qata'a. Wa ghairu nasbi sabikin fin nafi qad ya'ti walakin nasbahu tar'in warad. Wa ghairu nasbi sabikin sareng ari salianti nasobna tina mustasna anu tipayun anu mayunan kana mustasna minhu qadiyati eta rajeun datang itu ghairu nasbin fin nafi dina kalam nafi walakin nasbahu walakin ihtar tetapi na kudu milih anjeun nasbahu kana nasobna itu sabik in waroda lamun datang itu goir wa yufarrig sabikun illa lima ba'du yakun kamalau illa uddima wa yufarrig sareng lamun nyeepkeun naon sabikun ambil anu tipayun naon sabikun amil anu mayunan illa kana lafad illa lima pikeun ma'mul ba'du tetep itu ma dina sabada illa yakun mangka bukti itu ma kamalau illa uddima ari contona eta yakun mangka bukti itu ma kama eta tetep seperti lafad kamalau illa uddima kama eta tetep seperti lafad ma lau uddima lamun dieuweuhkeun naon illa lafad illa wa algi illa data taukidin kala tamrur bihim illal fata illal ala wa algi sareng kudu ngailgokeun anjeun illa kana lafad illa data taukidin bari anu ngabogaan taukid kala tamrur bihim illal fata illal ala ari contona eta saumpamana lafad la tamrur bihim illal fata illal ala la tamrur urah ngaliwat anjeun bihim ka itu kaum illal fata anging tegesna pamuda illal ala anging tegesna ki ula wa intu karor la li taukidin fama tafrigin ta'thira bil amilida wa intu karor sareng lamun ditikror itu illa la li taukidin lain pikeun naukidan fada mangka kudu ngagentian anjeun at-taksiro kana anu napakan bil amili ku amil
ma'atafrigin sarta kalam anu mufarrid fi wahidin mimma bilas tusni walaisa annas bisiwa humugni fi wahidin dina anu sahiji mimma nu tetep itu wahid dina mustasna ustusnia di istisna itu ma bi illa kulafad illa walaisa barina sanes itu wahid mugenin eta anu nyukupkeun anu nyugihkeun itu wahid annas bi siwahu tina jabar salianti itu mufarrid paduna tafrigin ma'at taqaddumi nasbal jami'i kumbihi wal tazimi wah duna tafrigin wahkum jeung kudu ngahukuman anjeun bi nasbal jami'i kana nasobna sakabehna tina mustasna wal tuzima tegesna kudu wal tazim tegesna kudu ngamistikeun anjeun tegesna kudu ngamistikeun anjeun kana mustasnayat duna tafrigin dina salianti kalam mufarrid ma'at taqaddumi sarta mayunkeun kana mustasna minhu wansib li tahirin wajib biwahidi minha kama law kana duna zaidi wansib sareng kudu nganasobkeun anjeun kana mustasnayat li tahirin karana narima panderi tina mustasna minhu wajib jeung kudu ngadatangkeun anjeun biwahidin kana ma'mul anu sahiji minha nu tetep itu wahid dina mustasnayat kama laukana duna zaidi kama seperti kama laukana bari seperti yen lamun kabuktosan itu wahid duna zaidi eta anu henteu nambahan kalam yafu ilam ruun illa ali wa hukmuha fil qasdil hukmul awwali ari contona eta tetep saperti lafad lam yafu illam ruun illa ali wa hukmuha lam yafu teu nyumponan itu kaum illam ruun anging tegesna jalma illa aliyan anging ali wa hukmuha jeung ari hukumna itu mustasna fi hukmul awwali eta saperti hukuman anu awal fil qasdi dina pamaksudan wastasni majruron bi ghairi mu'roba bimali mustasnan bi illa nusiba wastasni jeung kudu ngaistisna anjeun bi ghairi kulafad ghairi majruron kana isim anu dijeerkeun mu'roban bari anu dimu'robkeun itu ghair bima ku i'rob mu'roban bari anu di barisan itu ghair bima ku i'rob ku baris nusiba dipandaskeun itu ma li mustasnan pikeun anu diistisna bi illa ku lafad illa walisiwan suwan sawa ini ja'ala alal asohi ma li ghairin ju'ila waj'ala jeung kudu ngajadikeun saleresna anjeun lisiwan kana lafad siwan suwan jeung kana lafad suwan sawain jeung lafad sawain alal asohi mungguh kaul anu langkung soheh maka na hukum ju'ila parantos dijadikeun itu li ghairi pikeun lafad ghairi wastasni nasiban bilai sawa khola wa bi anda wa bi yakunu ba'dala wastasni jeung kudu ngaistisna anjeun nasiban kana bari anu nganasobkeun kana mustasna bilaisa ku lafad laisa wa khola jeung lafad khola wa bi anda jeung ku lafad anda wa bi yakunu jeung lafad yakunu ba'dala halna tetep itu lafad yakunu dina sabada lafad la
la yakunu. Wajrur bisa biqoe yakunu inturid wa ba'da mansibuan jirorun qad yarid. Wajrur sareng kudu ngajeerkeun anjeun kana mustasna bisa biqoe yakunu ku anu bayunan dua kana lafad yakunu tegasna mah naon khola jeung ada inturid lamun daek lamun maksud anjeun kana jr. Wansib jeung kudu nganasobkeun anjeun kana mustasna ba'da ma dina sabada ma masdariyah. Wanjirorun jeung ari narima jr na mustasna qad yaridu eta rajin datang itu injiror. Wa haitsu jarra fahuma harfani kama huma inna soba fi'lani. Wa haitsu jarra jeung dina sakira-kira ngajeerkeun itu khola jeung ada kana mustasna fahuma mangka ari itu khola jeung ada harfani eta harap duanana kama huma bari saperti yen kama huma bari saperti ari itu khola jeung ada fi'lani eta fi'il duanana inna soba lamun nganasobkeun itu khola jeung ada kana mustasna. Lamun di jr lamun sabadana jr mustasnana jr mangka harap lamun mustasnana jabar mangka fi'il. Wa ka khola hasya wala tashabuma wa qila hasya wa hasya fahfadhuma. Wa ka khola sareng eta tetep saperti lafad khola hasya ari lafad hasya wala tashabu sareng tara ngabarengan kana itu lafad hasya naon ma masdariyah. Wa qila sareng parantos diucapkeun dicarioskeun naon hasya lafad hasya wa hasya jeung lafad hasya fahfad mangka kudu ngaraksa anjeun huma kana itu hasa jeung hasya. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.